Hanya negara we geus bareres we keluaring. Pantes we da geus murid jadi geus bareres meureun barawi. Heueuh da geus lila atuh urang ge cicing di dieu. Kumaha atuh urang rek balik mana geus muluk hujan. Ada mah tulus hujan oge tuh geus caraang deui. Baya tuh hujan oge hujanan itu pirang cai. Ulah atuh balik ke hujanan mah pan dede mah mau budak. Heeh, meusina manehna lengo. Da maneh ge sarua lengo, kadede hukum buka budak mah. Heueuh hayu atuh urang balik, kan urang mundur. Mundur naon deui? Teu mundur kampung pan urang ngaliwet. Emang aya acara naon ngaliwet? Kayak nyebutkeun aya acara naon emang maneh tara dahar. Heeh, pan balik di dieu teh urang ngalayot. Oh, hayu atuh rek dahar mah sahan embung. Heueuh nah atuh make nanyakeun aya acara naon? Geus ieu tong parasea tapi lagi masalah kieu. Teuing ka si Nuni nanaon oge sok dipermasalahkeun wae. Oh, nah jadi nyalakeun ka Nuni. Heueuh ari bieu geuning ngomongna kitu, make nanyakeun aya acara naon. Geus dipermasalahkeun wae tapi lagi masalah ngaliwet. Teuing kata iya hayu nyala-nyalakeun wae. Gae ah, balik urang mah. Terus kumaha tuh sih Nuni pundung? Ah, sabodo karep. Jelema koplang.